Daya kolot banjir parah Citarum muncaa nagunaon lo barunta Citarum muncaa nungarung si cerik susah Ya Allah lebih ganti nu musibah Asa ngaran kajak batin nempo Citarum kiwari Runtah bejang limbah pabalatak temerana Gomolamun usum hujan cerik batin balilihan Dulur urang korban ku kabanjiran Hayu urang bumule Hayu urang ngajaga Citarum kudu harum Bekal generasi bangsa Runtah jeung limbah lain tempatna walungan Walungan bikin anak incu urang Citarum muncaa daya kolot banjir parah Citarum muncaa nakunaon loba runtah Citarum muncaa nungarung si cerik susah Ya Allah lebih ganti nu musibah Asa ngara kacak batin nampo Citarum kiwari Runtah bejang limbah pabalatak temerana Pemolamun usum hujan cerik batin balilihan Dulur urang korban ku kabanjiran Hayu urang bumule Hayu urang ngajaga Citarum kudu harum bekal generasi bangsa Runtah jeung limbah lain tempatna walungan Walungan bikin anak incu urang Walungan bikin anak incu urang Citarum muncaa daya kolot banjir parah Citarum muncaa nakunaon loba runtah Citarum muncaa nungarung si cerik susah Ya Allah lebih ganti nu musibah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebang Desa Mesin Kuring, Kakang Robi masih di channel official Robi Entertain. Alhamdulillah kumaha palawargi sadaya mugi-mugi salawasna aya dina kasehatan cenanya mohon singkarariat cenah dina nampi ieu cocopi cenanya mohon. Alhamdulillah dina dinten dieu singkuring kasumpingan hiji seniman anu berdedikasi di bidang suara akustik cenanya dina sapertos tadi cenanya karya-karya nate ngeuna cenanya mohon keuna pisan kana hate cenah alhamdulillah mohon tepang sareng Mang Iwan Masteng cenanya mohon alhamdulillah tiasa patepang. Nah Mang ieu mah urang ngobrol-ngobrol cenanya Mang ari amang teh urang ngawitan cenanya ari amang ieu linggih teh di manten cenanya Bami abdi mah pasti di Balenda asli di Balenda. Tapi mengenai iya ya Mang karena beta lagu Citarum abdi tertarik pisan nya palawargi saperti anu tadi ditayangkeun lagu Citarum harum eta keuna oge abdi sebagai wargi daya kolot cenanya mohon ngaraoskeun eta memang kondisi Citarum ayeuna kumaha nuju kitu gitu nya eta teh ngawitan aya emutan kadinya teh kumaha Mang tah ya terus ya nanti istilah lama amang merasa tergugah ya. Hoyong mencurahkan isi hati tentang lagu Citarum teh kuningal masyarakatna nya mohon tiap dinten asa ngarakacak batinnya mohon nah dugi ka ayeuna Citarum tacan rengse wae tapi alhamdulillah ayeuna ku program pamarentah mohon Citarum harum limbah sareng runtah
terus ngirangan. terus ngira Alhamdulillah, ya ya. alhamdulillahnya jantan aya peningkatan oge cenanya dina program pemerintah teh. Da ayeuna mah tos aya waduknya nih katanya, tos aya waduk. Ya. Nah, mohon. Memang inti nama jantan dina lagu eta teh pikeun mepeling yen urang teh memang namina cika pundung indung cenanya indung cenah indungna cika huripan atau kahirupan cenanya mohon. Memang kedah dijaginya dan tinggal kadang sok waraas ninggalnya cika pundung kapungkur mah. Nah, Oh, iya. Mohon. ayeuna der seueur ku sampah limbah gitu. Ya, Bung, alhamdulillahnya ieu teh aya ti aparatur TNI-nya ayeuna mah tos aya program cenanya pembersihan limbah cenanya mohon alhamdulillah hatur nuhun pisan cenah kada diacungi jempol. Nah, mang ieu mang hibarna mah amang teh cenah ayeuna teh nuju nya kagungan lagu deui anu baru cenanya. Aya sababaraha hiji judul cenah judulna teh anu ayeuna nuju rame mah cenah corona amangnya cenah ngadamel cenah saurna mah hibarna mah. Ya, kalasan tak acan rengsek lah rupiah. Teu acan rengsek. Oh. Tapi sakotret dua kotret mah tos aya. Tos aya alhamdulillah. Para wargi cenanya diantos tah komen, subscribe-na. Bilih cenanya urang-urang cover wae cenah tah teh hiji mangsa mah insyaallah urang cover wae cenah urang albumkeun. Ya mah ya. Siap. Ya gitu panginten. Mang, dupi ieu mah amang teh salaresna ti taun sabaraha sih Mang? Ngawitannya bermusik gitu sarangnya kahibaranana salaresna aya kawitna mah cenah dina ngamen nah leres Mang. Leres. Mohon bisa ayo bi. Amang teh rupiah mah di SD ge terus istilah belajar karena musiknya. Oh, Karena kita gitu nya mohon. mung tahun kirang langkung tahun 87-an Mohon. amang turun ke jalan. Oh. Ya turun ke jalan istilah mah lamun cek bahasa keren nama ngical suanten. Nyical suanten. Oh. Iya. Jantan jantan amang teh sadidintanana mah jantan di jalanan oge cenanya mohon. Oh, berdedikasi. Nah, terus kieu Mang. Mengenai harapan ya kanggo harapan Mang. Kanggo kapayuna kinten-kinten ti amang selakunya seniman kan nembe wae ge dina lagu-laguna teh amang teh memang aya unsur mengajak orang cenanya ngajak batur sangkan hayu dina kebaikan gitu nya. Kanggo kapayun harapan ti amang teh kumaha kanggo kapayuna khususna kanggo para nonoman. Kumaha kanggo kapayuna tah? Ya, nyata upami perkawis masa tarung tadinya. Mohon. Ya, amang kumajak ya ka wargi-wargi amang khususna daerah Kolong. Citeureum pojong sampah anda ya istilah nama naon teh membuang sampah lah jangan sembarangan karena tempatna istilahnya gitu. Jantan istilahna lamun teu aya kerjasama antara pamarentah sareng masyarakat mah urang kesesahnya. Ya, leres. Ya jantan uih deui nya da ieu teh lebih ka gotong royong da urang teh kan sabilulungan nya. Leres ya. Nah, jantan intina mah kadinya cenah kanggo cuplikan lagu anu nembe teh eta inti nama urang teh nya urang ngajak teras harapan ti amang oge intina kanggo kapayuna ayo urang soson-soson ngawangun Citarum nu sauyunan cenah Citarum anu bersih cenah. Nah, gitu cenanya tah anu sok micen runtah kade. Komode aya sangsina eta. Geningan ya dina tiap kali anu micin runtah teh da gening aya anu kaberatanana seueurnya anu karugianana karugianana nya sare anu karugianana. Nah Mang kanggo kapayuna ieu mah ieu ti Mang kinten-kinten harapan kanggo Mang pribadi kumaha tah Mang? Perkawis dina musik ya pina kerasan ari urang mah orang Sunda asli. Mohon ayolah khususnya ka diri pribadi umumna ka sadayana baraya ya mohon hayu orang mencintai seni budaya orang sorangan. Leres orang Sunda teman-teman Sunda kan saya mohon leres itu nama kadinya cenanya sadayana ge nya sami lah cenanya
uih deui gitu nya urang teh hayu urang guyub urang mupusti budaya urang cenanya memang pada dasarnya tak sapertos namanya ieu akustik teh memang alat musiknya nya dongkap di luar nya dongkap di luar cuman kan tiasa wae urang teh dikolaborasikeun sarengan budaya urang nu penting mah nilai budaya urangna tong hilang ulah dugikeun ka alat musik anu digetos ku alat musik anu eta kan ujung-ujungnya kan tukang alat musik eta hilang kena teh teu aya gitu nya contoh kan sapertos rebab ayeuna mang teu aya mang abi kukurilingan milari tukang rebab alhamdulillah ya sanes teu aya sesah gitu nya sesah gitu namun panginten aya mah aya cuman masih nya sesah gitu kondisina teh ayeuna teh ulah sapertos sakitu cenanya panginten ya kitu pangintennya harapan abdinya sharing-sharing mas dupi ieu mang nya keluh kesahna sapertos nya ieu meurihna intina mah kumaha sih kerasna di jalanan si ti amang gitu nya mah abdi hoyong sharing mengenai di jalanan teh si kumaha sih kerasna teh gitu nya kapupur dina perjalanan anak amang ya namanya di jalan ya di jalan memang kembali dibesik ka urang dari kembali anu namina sifat sabar teh urang kada leres-leres ya leres mohon tahan mentalnya tahan emosi lah gitu kemarin kan jalani untuk sadayana saminya saya nama ayah nami karasep ayah nami kangewa gitu teh lah tapi kantor saya mang ya sering ya dugi ka nya nolak bari jeung teu kumaha gitu nya ya mohon aduh gagol nu kitu teh nah wargi nah dupi ieu mah harapan ti amang ya kanggo nya aya pesan-pesan panginten kanggo ka palawargi sadaya anu di sami-sami di jalanan oge da salaresna mah intina mah abdi ge sami wae status nama intina mah ngamen jenanya ngamen sami abdi ge ngan ngamen dina nu hajat ngamen sami wae lah gitunya nu penting mah intina mah urang berkarya eta intina berkarya nya ti amang ieu mah aya naon sih pesan-pesan kanggo ka palawargi anu sami di jalanan ya kan inti nama ya sami-sami saprofesinya mohon sami-sami saprofesi istilah mah penyanyi jalanan ya mohon terusan abdi ge jatuh organisasi nyata KPJ ya. KPJ teh kelompok penyanyi jalanan KPJ jadi kumajaklah kasadayana ayolah babarangan berikan hasil karya yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Nah, itu istilahnya mah jangan sampai mengecewakan. Nah, berikan terbaik adalah istilah nama gitu. Ya kadang kan memangnya artinya tidak menutup matanya. Kadang ayah sebagian orang anu memandang buruk, status inti status ngamen bukannya status ngamen teh gitunya padahal dibalik eta mah wah artis-artis nu papan atas wae geus sami status nama ngamen ya cuman ya kadangnya memang aya wae nya gitunya tapi ku ayana pariungan ieu teh alhamdulillahnya janten ngarempukeun nganyatujuankeun pangintennya ya ngahijikeun setuju sa pamadegan gitunya sa pamadegan sakat urang teh nuduhkeun dina karya anu baik ya terbaik ya memang di luaran sana nya aya oge gitu nya anu teu jujur gitu nya aya cuman yang ngajak panggilnya ngajak ngarangkul ieu saya oge ya palawargi insyaallah ieu nya kapayuna urang kemas urang buka ya tah ieu organisasi ieu teh kumaha ieu nya terus ngajak pesan oge cenanya ka kanggo palawargi sadaya cenanya anu sami saprofesi sareng abdi oge di bidang seni cenanya di jalanan cenah khususna sami di jalanan ayo urang soson-soson cenah babarengan urang tunjukkeun karya anu terbaik cenah saurus mang oge cenanya nah kitu panginten anu tiasa kapihatur mang
Iwan Masteng cenanya hatur nuhun pisan Mang Iwan Sami. dina kasumpinganana alhamdulillah abdi kenging ilmu di dieu namun sakitu anu tiasa kapihatur panghampunten dina sabudaya kalalepatan buaya lepat dina cariosan atanapi lepat dina penjabaranna cenanya mohon tutila poge ngahaturkeun mangre 2000 nuhun kanggo ka Mang Iwan Masteng cenanya mohon insyaallah urang tepang deui cenanya di season anu kadua urang bahas bedah cenanya mengenai naon sih komunitas pengamen jalanan teh cenanya insyaallah ya para wargi tong hilap di komen di bawah cenanya mohon mangga atur nuhun kanggo kepala wargi sadaya oge cenanya anu parantos uningan dina ieu video cuplikanana hapunten sakali deui cenah dina samudaya kalalepatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepang deui di video anu salajengna tong hilap di subscribe urang nyopi mang ngalagu cenah. Harita basa usuhan lono panjang cali baduaan dina samak salaman duh saksina bulan anu sapotong duh saksina bentang anu barang aya ka sono aya ka deudeut aya ka deudeut aya ka nyaah ngabagi rasa bunga jeung bagja duaan aya ka sono aya ka tresna aya ka deudeut aya ka nyaah ngabagi rasa bunga jeung bagja duaan sisi laut Pangandaran dina ati pada teu janji urang silih asu silih jadi dengan deukeut arti asih sanyana dengan deukeut arti deukeut sanyana ulah dugika rasa katresna kerep ngagedur ukur amarah nu balu karna nuntun kana jalan salah sisi laut Pangandaran berkirabat begitu deket sisi laut Pangandaran lebih cangkem begi pangke begi gede sisi laut Pangandaran harita masa usum halodo panjang cali baduaan dina samak salaman duh saksina bulan anu sapotong duh saksina bentang anu berbaranang aya ka sono aya ka tresna aya ka deudeut aya ka nyaah ngabagi rasa bunga jeung bagja duaan
ngabagi rasa ungah jeung bagjaduaan sisi laut Pangandaran tina ati pada kedah janji urang silih asu silih asi silih janji deket arti asih sanyana deket arti sanyana ulah dugikan rasa tresna kerep kagedur ukur amarah nu balung karna nuntun kana jalan salah sisi laut Pangandaran rep dicangkeun hate geus pageuh kadeukeut sisi laut Pangandaran dicangkeun beuki deukeut beuki pageuh sisi laut Pangandaran